Gimana tuh? Naon? Ya hate kebedol we kumanehna deui. Eta ditanya ngaran hate. Nyan cewek kumanehna ulah. Pasti. Gimana atuh Nyai? Akang ge temni teu karasa nepi ka ayeuna teh dek teh saminggu teu dahar. Alah. Kuat. Leuweung eta teu leuleus-leuleus. Nyaeta kitu atuh dola euy. Ari bulan puasa mah bocor. Nah, itu ditanya teh lah, mun teh naon? Apunten ieu teh nuju lang-lang ling pulan. Nuju satengah teu eling. Wih, kubaran atuh. Geula, mau ngomong ge ah. Paling atuh kuring lah nu geuring mah cicing nya kanya. Nya, pake bayangkeun kanya. Ay sakira rek sager mah kana pikiran peke bayangkeun. Bayangkeun punuk nu geulis. Rurupana lain resep kana punuk nu geulis. Pisan resepna ge. Resepna punukna kanya. Bagja. Ai aje teh naonana anu tukang? Abdi? Iya. Kuring teh adina. Adina itu sumuhun. Nah, mun teu sarupa. Ya moal sarupa da beda. Hanya tak itu. Ai ieu mah baheula waktu disiramkeunana teh nyaeta ka jejak muning. Nya. Ari abdi waktu dinyiram ku abdi mah pun biang teh resep penerbab. Jangkung lenyang. Ini jauh teh ngomong saya teh. Teuing jeung eta. Iya, tapi rada nyari di bawah saya cing. Ngaran manesa. Ai ngaran abdi mah Dawala. Dawala. Baheula Mamang Amir. Di Cibodas. Apa nepi ka Dawala teh pan teh dagang wawalu, laladang jadi hirup abdi mah ngandalkeun di ladang walu. Nya. Ngaran teh Dawala. Ari eta lancik ajeun. Ta ieu mah ngaranna teh Astra Jingga. Naon? Saha? Naon ieu? Haja teh teuing kuring oge. Saha ngaranna? Ngaranna teh Astra Jingga. Woi. Obat. Kunaon? Tuh. Penyakit jantung ya jelema teh. Naon da kudu deket ka deuleu naon teh. Nepi ka anteng kitu ngalamun ka awewe. Teu kadenge teu gara. Ngaranna teh saha bi teh sing nu jelas. Astra Jingga. Astra Jingga. Sumuhun. Nah sangaran gitu. Dasinya teh anak kaula, anak nu jadi adi, anak raja. Alok suan meureun. Suan. Cenah mah pangihina impian teh Kasep. Lir dewa nu mungsur ti kahyangan. Tapi ari ieu. Jeung nutu ge Kasep kena coet. Nepi ka eueuh araheun. Ieu patawong-tawongan telebah dieu ya atawa sangaran meureun. Pinang. Di mana? Lah, anjeun di mana? Abdi teh ti Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong. Ta eta teh kareh ka Banasapon ku Nagara Amarta daerah Madukara. Ainu jadi raja di Nagara Amarta teh Prabu Yudhistira. Ainu jadi kepala daerah di Madukara Raden Permadi. Den Mardi. Kuning nggak Madukara. Tuh. Ti Cianjur teh ka kidu ka Sukanagara ka ituna.
nya Taroskeun we dadang. tati suka negara teh ka kanan ka itu teh ka depanak taroskeun dadang cobek kai maksud kaula jeung dadang cobek naon bisa ya maksud pateling bisa aya pangabutuh we nya Dadang cobek mah taroskeun Itu. bumi nama galing di mana? taroskeun ya bumi Magaling. Ya. Bilih bade nyimpang heula mari Sukanagara dinya kapan aya kan Mang Holid. Bilih bade unyak anyuk mah belum ieu goreng tahu. Ya. Di kampung tuh mari teh semut deka mana? Biasa we apluk-aplukan kulan. Nu ieu nuturkeun indung suku abdi teh. Nah maksudna bade ngalalana ieu nuturkeun dulur teh ieu teh pun dulur teh gering. Gering naon? Hayang kawin. Hayang kawin. Ci, hayang kawin teh ka saha? Kawewe dari teh lalaki. Heuh. Eta awewe nepi ka hayangna teh. Nyeta. Nyeta naon? Teu eta we, teu pantes. Itu etis dicaritakeun oge lah. Teu etis dicaritakeun oge. Saolah-olah ieu teh piit ngeuneup-ngeuneup pasir, jog-jog neureuh buah loang ngajul bulan ku asiung malengpeng pake kumuning. Kitu. Da kieu abdi teh sini hirup di rumah saya piit ngeuneup-ngeuneup nu teu tua dosa. Ai tahu nyari saya teh masa kumaha oge. Ngajul bulan puasa kan. Ya. Eta awewe na urang mana? Rumawi duka urang mana-mana nama ngan anu jelas. Ieu teh kahayangna teh ditungtung langit make jeung hayang kawin ka putri raja cukup putri raja. Seutik-seutik nyambung tapi ini rupa ieu teh jangiana teh. Saha awewe anu dipi kahayangna? Ai nu dipi kapalaina teh sate ngaranna teh? Virginia. Virginia. Hah? Virginia. Hah? Virginia. Ini getek kana ceuli. Ai ngaranna teh Virginia. Woi. Ya. Rawan atuh jelema mun suka jarang gabruk. Borok wae nek dikitukeun da. Lamun enggak gabruk ka dieu mah dikitukeun ge mah teh ka ditu. Bade karunya ka si ieu. Kunaon ai salira? Aduh tobat. Ngaranna teh Wirginisi. Aduh. Allah. Ai maksud ke sarua ngadina rupa ieu. Putri Raja di mana panggih? Ai panggihna teh teu pira dina ngimpi. Oi. Bakat suara Dina ngimpi samuhun. malam naon. Cing, malam naon? Harita teh malam naon? Malam libur. Malam naon? Malam Jumat. Hah? Malam Jumat. Malam Jumat. Siapa nak ke karepesan? Luas arah. Itu jelema ngagebeg wae. Sarua pisan ieu. Panggihna di mana? Cing, di mana panggihna? Di rel. Lain. Lain di taman, Bu. Di taman. Woi, itu. Geus bandel deui. Taman mini. Aduh. Kieu atuh ieu mah. Cing. Dua. Ulan. Ai kaula teh ua na Wirginingsih sabenerna. Sahulan. Ua na Wirginingsih. Ya.
Wah, ini teh Cicing, cicing. Kawas-kawas. Cing sadar. Cicing. Wah. Duduk teuing. Waduh. Nuhun, wah uken, wah uken. Ini teh atuh ngamak ceu ilis. Kaula teh boga adi jadi raja. Kakasihna teh Prabu Kanda Kamurgan. Ari kaula teh lansukna jadi pati. Ai raja kaula teh kagungan putih kakasihna teh Wirginisi. Nyaeta hayang kawin ka sajingga. Alhamdulillah. Gusti nuhun. Pucuk nih. Nah, tere kawin aing cicing. Montong haripet ku teu teureyeun. Dona teu sangka sia bakal papanggih jeung si teteh. Aing teh dona cita-cita tiba heula bulan madu teh nya yang di kebun suuk. Gitu ya. Nuhun, Sarua malam Jumat. Tangan ieu teh dosa teh hampura tapi sae ai dina impian mah kasep cenah panggih dihieuna kaula goreng patut. Boa-boa ieu mah teh pokona mah kieu wae mah. Wayahna eta asna jingga lanceuk ajeun tawala dek dibawa ku kaula kana gara kaula. nuhun. Cicing. Aing dari dirapalan dona. Cicing ulah kaburu ku asih lanan cicing. Biasa sakedap ka itu. Naon? Sakedap. Ka itu abdi rek badami heula. Sok. Aing si lain bet ngahambat dona. Dek hayang geura tepung jeung aceukna. Jeung aceuk sia. Jeung si Ayang. Hayang buru-buru panggil si Ayang aing teh. Teteh si lain. Ulah sok kitu. Ya, sia bet ngahalang-halang wae. Lain ngahalang-halang wiri-wiri urang hayang kawin itu jo maksud kitu. Oh, cenah awewena gaya di kuring. Teteh heula urang sabenerna mah tadi. Jadi nuturkeun caritaan. Henteu ujung-ujung ngabajakeun eta. Ai kitu. Bisi culik. Pake wiwaha segala rupa oge kumaha mun urang dibawa ka itu teh darawa dijieun parepe. Ayang dipake cocok. Hong. Urang kaburu ku asih tadi dia urang make wiwaha teh. Ulah getah sarupateun ulah hayang ngarawuh ku siku, tenang. Kudu boga saku dua oge aing geus sanajan opat oge karena rosong. Sanaya nu geusieun kalem we atuh. Urang hayang kawin tadi nyaritakeun bari jeung awewena eta manehna teh meuneun persis. Abeh dipersaya ku urang. Ulah sok kitu ieu dunungan urang teh eueuh ayeuna teh usum culik. Juragan Arjuna teh teu aya ayeuna teh kapan nu matak dina lebah dieu ulahkeun. Keun kumaha kuring. Copi heuh heuh eta. Ieu mah jo Dek gabrug we kan kumaha kuring we cicing. Kumaha kuring. Hey, come here. Come on. Geus, budami. Parantos ulan kumaha? Hasil tina musyawarah sidang paripurna.